Lebel. Ayah Jeje. Mami coba Jeje. Sang mami. Jeje Selebeo. Oke, ini dia kreasi dari RW 2. Masyarakat Kuring, Bangga Subscribe lah tuh, subscribe lah. Kumis. Domba Garut. Plek sabar ayo. Bos puput ah. Genep anom. Yang punya erok ditunggu 3 tahunnya. Opat sarang tilu. Oh iya, ongko JJM nya. Alhamdulillah. Blok RT 45. Alhamdulillah. Kreatif, kompak, inovatif, Tokoh Desa Sadawangi. Ini satu contoh tidak tergantungan ke desa jantan mandiri lah itu. Mangga etama tiap blok biasa berkreasi bersama mengupakan kabung kemajuan desa ulang berbesar umumnya kamu negara Republik Indonesia. Para pemuda, tokoh masyarakat, Ibu hamil ya seberapa bulan? Sasihna. Oh, sasihna. Aduh, hawa atas satu dicanak jalan-jalan. mudah-mudahan desa biasa ayah kegiatan salon kali oyang kamu bilang Ada none-none Belanda. kegiatan potensial gitu. Sekarang berkat dorongan si Blok Pasisio kurang kali alhamdulillah Ayah ibu-ibu buburuh. Buburuh macul. Oh mual, tenang. Ya teh ibu di Pasir Geok. RT sabaraha? RT 2, RW 2. RT 4 RW 2. Kreasi TRT 4 RW 2 Pasir Geok. Pemerintah sareng masyarakat tina bansos contohna tina bansos kadang kawis ketergantungan kanu bantosan kadang kawis desa dibenturkan ku program-program anu kirang signifikan dari pemerintahan pusat. Mudah-mudahan kegiatan ieu biasa kamu terpasi kamu belum kesapihna. Terus kamu bilang kalau nyungkeun bantosana insyaallah kamu tepat di rest area Pasir Geok kamu tepat. Mangga eta mah kreasi blok masing-masing aya penilaian khusus, aya hadiah sareng nu sajabina. Atur nuhun sakali deui kanggo blok Pasir Geok. Merdeka! Merdeka! Sadawangi bisa! Bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sim kuring bade diayakeun ngadu domba. Banyak domba persiapan. Banyak tingali ku Bapak Kumo sim kuring anak domba Garut. Anu ageuna 100 kilo anu hitina 85 kilo. Mangga kurang abenkeun di Balai Desa. Iya domba anu satu tu ageuna terkumpul asli di Garut. Mangga ieu domba kurang abenkeun.
none-none. Udah. Sesuai MTS. Sesuai MTS lah. Terus ibu RT kita ini. Siap. Oh, pantun sabaraha. Nunutan itu. Tarik teuing mobil. Woi, Bapak Ica. Mari minggal atau
Entah mau amplop mangkaningannya. Tah, tampak aslinya tadi mah ditiung ya. Oke, jadi setelah arak-arakan rencananya akan ada rebutan tina tanggal cau. Hadiahna ya lemari, kulkas, mobil. Pada hajaran hungkul. Oke. Bari nyegal tuh. Oh enggak sih. Jadi ulah ditutupan tuh. Nah, ini dia gadis desa dari Pasir Geok. Buat yang berminat syaratnya. Oh, ulah diiklan. Ari sukana iklan keuneun. Oke dah. Tah teh parawan sadaya teh. Yo, garis desa sadaya di Pasir Geok. SMP. Si merah SMP. Ah, SMP. Bangetan suka di mah. Wah, memerona dibongkar yeuh. Perbut kan loba-loba geuning atuh. Teu kabagean tuh urang mah nya. Henteu da. Allahu akbar. Wah, geus tinggal awina hungkul euy. Tah nu ieu parawan ieu tah. Parawan. Ini gadis desa. Gadis desa tah anu berminat mangga kantun dongkap we ka Pak RT. RT 4 RW 2 nya. Tah sok Desa Sadawangi. Bos kambing, bos sapi. Oh, ngetak ya aing sekarang. Oh, jago. Nah, tuh yang tumpang habis. Alah. Capek. Bos sapi Pasir Geok. Bos sapi di Pasir Geok. Tah, alamatna teh di Pas Tanjakan. Pokoknya mah anu butuh sapi, butuh munding, Domba. butuh domba, bisa datang langsung. Bos Ucil. Ka Bos Ucil. Langsung. Pokoknya mah harga dijamin murah meriah. Wawancara lah paulan da, ya perpeteuyan lah. Oh iya Bapak Ulan pan bos peuteui yang kodenya. Hileud peuteui di Pasir Geok. Pokoknya mah lamun neangan hileud peuteui di Pasir Geok tanyakeun Bapak Ulan. Cenah. Oke. Suruh ke dahar di center tuh. Nih, kalau di center orang mah. Nah, iya suasana dapur di kampung. Nah, di kampung mah motor teh lain di garasi, da di dapur motor teh. Jadi lamun erek mirun teh tinggal ngeduk bensinna tina motor, tinggal naon karena teh? Taluk lah pokoknya mah. Gitu we. Nah. Keur parasmanan. Ngeduk sanguna tina boboko. Boboko wadah bakatul. Amang gitu. Dan ini si Amang Bandar Domba. Buat yang butuh domba penciteun bisa menghubungi langsung ke si Amang. Siap langsung.
langsung pokoknya mah Ongkir mal gratis. mal kungsi lila cenah dipangusahakeun. Dia sango berem, dia sango koneng. Tah Alami, sampo cau Mama. asin. Oh ya, SD, SMP ayo. Ya. Ada Jonathan SMP. Di sini ada keturunan Belanda. Bule yang sudah dinaturalisasi menjadi warga desa Sadawangi. Merdeka. Merdeka. Atuh dah ieu mah henteu siga ledis da kelas 37 geuning. Halo, Akbar. Jeung ngarembul di barudak teh. Aduh, Gusti. Barudak mah. Beak kabeh. Jajanan. Nama nama dana. Eksri nama nasi ada buat tuh. Puntennya. Ngalah lemprah entos arak-arakan cenah. Kelelahan. Aduh, menyala rumput. Tos ngaropi naon ieu teh? Aduh, sampeun anu diopina teh. Sampeun jeung raginang nya. Jeung boled. Minumna pucuk aru. Hain, teh pucuk teh herang ieu mah nya. Aduh. Aya teh pucuk herang. Aya lotek. Lotek. Lotek si demak. Aya atahan, aya asakan. Ieu teh sabaraha lotek teh saporsina? 7.000 rupiah. Tah, murah meriah 7.000-an. Mangga kadarieu. Pokokna mah asli lotekna lain di blender ieu da di rendos. Tuh. Ulak-ulak. Ulok jadi lila mali saya. Keur mopokan emang. Keur ngalahankeun.